Baturan orang yuk poe nama jadwalna ganti spray heuh si spray teh geus udah di boga budak mojona teh calalawa kareesna teh uyuhan eta beuri teh arara sup oge. Tadi teh keur sarege meni uas-ingus teh bau naon abantal si horeng teh bau dahdir. Ampun boga budak aya huntuna karorohok teh kieu hungkul ongko geus nyikat gigi pentingna teh nyarek sarere teh sok digebis ku urang teh. Sikat gigi tapi kekeu we ngadahdirna mah bau geuninganan cek saha cenah majar maneh mau nyikat gigi tara ngadahdir. Waduh budak urang mah teu mental kekeu we waktuna ngadahdir mah ngadahdir teu meunang di naon teh make sikat nyikat gigi arek sare kudu teu bisa budak urang mah. Di dieu oge urang tarek ngaganti heula spray nya nu kamar hijina beres tadi teh nya tah ayeuna teh di dieu tah kamar hareup da si keke teh cenah hayang ganti posisi cenah mama kamar teh cenah mung deket jendela cenah sirana teh hayang bedi tuh cenah urang eserkeun bari ngome-ngome kasur budak sanajan pejit tang separarijil oge keun bae urang turuban we ku spray. Jadi mantes deui geuninganan nya rapi tah ieu sasanana urang bawa urang seuseuh pokona mah teu urang gilingkeun we si naon teh si sasanana teh tapi ditungtut da teu mahi sakalian ngagiling geuninganan da itu kuat aya 2 kali ngagilingna ge tah urang sabunan nya teu hilap ngarah teu naon ngarah bersih tadi ge urang gilingkeun tah hanteup geus carita nama singkat teh nya tinggal karimoekeun ning itu sprayna urang poe-poekeun heuh da urang teh penek mata kudu make kursi moekeun naon teh simut nama di luhur kunaon teh leteh teh aing ngomong keur loba pikiran teh kieu sok amalelol balelol kaituna teh jadi loba kaitu ka dieu jadi loba nu kainget geuninganan biasa di ibu-ibu rumah tangga mah teu aneh geuningan sok aya we pikiran anu masing teu dieun teu oge.